sok main protes teh. 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita. Salah teh itu ada besoknya gitu. Jadi besoknya berarti 17-an wae 17 pada dirobah saya tinggal kan pencipta lagu bakal ngamuk meureun kitu bungkul nya model lagu tumhiho diganti tumhiho ave tumhiho zandari ave tumhiho diganti kuma ici urang kuningan cing cangkeling manuk cingkleng cindatan plos kakolong bapa satar bulaneng disentak kuing nasya diganti kitu ngalagu abdi teu bisa lagu India da abdi mah urang Cimulya ararese hese basana da abdi mah asli urang Sunda. Heula pek ceng mah ngamek kitu. Tuh subhanallah. Pembukaan undang-undang ngageleger atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan teh rahmat Allah. Mun anja ningali video-video perjuangan masa lalu, Allahu Akbar jadi penyemangat. Benar tak? Bung Tomo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiai Haji Wahid Hashim Allahu Akbar, menyerukan seluruh santri berjuang semuanya membela tanah air, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman, bergerak mereka dengan keimanan. Makanya make Belanda kumakuat ge munur akhirna ayatna intan surullah yansurku gitu. Matak sok aneh ai kolot aralus gitu berjuang atas nama kebenaran dan ajaran Allah torojo le tahun 2017 pamuda urang Cidahu bade bersyukuran kemerdekaan ngonang dangdut tinggal ritek mending semet ngadangdut dia bari marabok. Mari kita play. Waduh sasolontodan bari lempang teh lah Indonesia dipimpin ku Jokowi nya gorengnya gitu bari ngeritik sih kan heueuh mun aing presidena barobar Indonesia ku aing maju wadul sia ngeritik ka batur Indonesia maju mun aing lempang sia kitu maju-maju heupan nu mabok mah camat lempang teh ka hareup salengka ka tukang dua lengka bari mabok teh gini nyebut mun ku aing dipimpin Indonesia maju sia ge lempang teu maju ngomong teh meuni teu real pisan hirup teh kitu syukur mata nu kahiji kuring respek ka urang Cimulya budak ngora sumanget nyieun tabligh akbar lain pada uing mubalik oh eta mah hayang tabligh we mah ajengan da uing teh dionang kurang dege payu aing mah nyatat pan mun ngomong kita sok aya nu ngomong kitu loh eta mah ustad yang payu teh dionang aing mah payu dibere gering kamari saminggu oge 2 minggu jeung istirahat rabeng jelema careurik teu kabayang careurik sabab geus ngajadwal genep bulan teu jadi datang bahkan anu kaleulewian mah datang bapak cawios ngaok kursi roda ge pamajikan uing atuh mendelik seutik da nyaah meureun kieu ge manusia yang harus diawetkan cek pamajikan mah boleh yang lain membenci istriku kata mencintaiku. Makanya saya membahagia dengan istri teh. Saya mau kamari jeung pamajikan dan geus beuki nyaah we. Cek uing ka pamajikan mama jangan duduk di situ. Nanti digemrong sireum. Emang kenapa ya? Kan mama manis. Bilang gitu. Aduh, kata istri saya, "Oh, ayah so sweet." Gitu. Tadi aku lihat pelangi cuma sebelah dong, mah. Emang sebelah lagi kemana? Kan ada di matamu. Sesalaman maaf ya mah tangan ayah kasar habis ayah kuli emang kuli apa ayah membangun istana cinta buat kita cewek mah minjem flash disk dong buat apa ya buat transfer hatimu ke hati aduh gaya wing keluar coba aja mau kemana ya mau cari yang baru
Kenapa cari yang baru? Satu saja kita bahagia, apalagi kalau nambah lagi. Karek pemajikan aing mawa emer di seblok aing teh. Aduh. Aku mah we camata sarame we. Oh nama urang mah seger we nya. Inti ajaran anak asup kan kita diges loba ilmu heueuhnya. Mudah-mudahan jadi bahan perenungan budak ngora di dia makin sumanget teu salah mana ngaekeun tabligh akbar teh. Kabayang solontot syukuran kemerdekaan. Bertinggora kemana batur neangan alamat asli si alamat palsu. Makanya kalau Bung Karno teriak, berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Eta mah Bung Karno, aya nama lain. Kumpulkan budak 10, urang nyen boy band. Gitu pan aya nama. Jadi loba nu bergeser nilai teh ayeuna teh. Makanya kalau begini terus tidak dirubah, Indonesia kehilangan momentum, Indonesia kehilangan generasi, Indonesia kehilangan jati diri, bahkan cita-cita ulama-ulama terdahulu, pejuang-pejuang terdahulu, pada mujahid terdahulu, proklamator Soekarno-Hatta dan seluruh pahlawan kandas di tengah jalan sebab generasi negara orang patut cara berpikir tentang kemerdekaan. Kahartos Bu, tuluikeun Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Inget tanah tumpah darah, mana mah senang sih teh. Ira mana tumpah darah, ganti mana tumpah utah. Mending utana hamburger sama bala-bala. Nu hangit teh bala-bala teh ih geuleuh aing. Insyaallah moal ayahnya pacamatnya Cidahu bebas narkoba dan minuman keras. Siap? Siap pemuda siap? Alhamdulillah, geus. Aya nu ngajak mabok toel. Ngaji lain mabok sih teh. Mabok sosolontodan. Batur mah nu cager nu eli nu non gering hayang cager. Jadi sirah teh pan meuli paramek, meuli naon obat-obat bodrek. Sia mah cager hayang gering, jeung nu gelo pikir-pikir mah. Hayang rieut. Amit nu mabok, ngomong jeung nu mabok itu bulannya. Lain bentang bulan bae teh. Bentang bulan. Cara urang daripada pasya urang tanyakeun ka nu ngaliwat, nu ngaliwat. Kang punten ari itu bulan bentang. Ceuk nu ngaliwat teh, enggak tahu ya saya orang baru. Pek teh sarua mabok saya eta ge. Nu mabok jeung nu mabok ngomong da malah baleg gitu. Gitu nya. Tuluikeun saeutik memeh nuluykeun ayat nu tadi dibaca ku Qori. Urang mulai teu. Di tengah-tengah eta lagu keren. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku semua. Nah, itu kudu jadikan bahan perenungan. Para pemimpin di luhur, baca tuh Indonesia Raya, sarahan, asupkeun kana hate, cek wer Supratman teh, lamun bangsa Indonesia yang hirup, hidupkan tanahnya. Lamun taneuna geus hirup geus subur, maka akan hidup rakyat Indonesia. Pan nama aneh, Subang, Karawang, gudangna beas, tapi rakyatna ngahakan kene raskin, pan aing teu kahar. Bener teu? Urang Cidahu tanahna subur, ai cengek meuli kene. Meuli cengek. Nabeut meuli. Teu gaduh, nabeut teu gaduh. Teu melak, nabeut teu melak. Kulan, teh tanahna hayang diseblok ku aing teh ngomong. Ieu taneuh hareupeun panggung luhureun aspal jara radi sia teh tangka. Bener teh? Ieu taneuh nu saieu. Malah nu ngaku. Nah, ada taneuh sakieu ge jadi tanah urang mah. Teu boga taneuh tenen tapot dan ceban cengek jadi usah mau ku hayam kanangan hayamna tong loba alesan seh eta mah alesan jelema kedul aing ge nyaho tenen di luhur ngeret palalinter mah awewe mah palinter ngomongna
Kamari ge aya bapak-bapak, alhamdulillah Pak Kiai, saya mah istri saya mah pandai cari duit. Alhamdulillah tuh cek kabantos, sanes Pak Kiai, duit di mana we nuna kapanggih wae cari teh. Jadi badi pandai mencari duit teh lain teh neangan duit salakina diteuneuna kopeah kapanggih. Diteuneunarapeun kasur kapanggih. Siga nu bieu ngomongna teh pinter we, ku hayam. Padahal mah intina mah teh kedul. Jadi rame ngaji, teh kudu jauh-jauh ngaji Indonesia Raya. Coba dulu kita flashback sekali-kali, diajar merenung ka kolot urang baheula. Hebat baheula mah ekosistem berjalan dengan benar. Ngahirupkeun taneuh ge kudu hirup. Da ceuk Wera Supratman, hidupkan tanahku. Hiduplah tanahku. Lamun taneuhna hirup, rakyat hirup, bangsa hirup, Indonesia hirup. Makana taneuh baheula mah diharirupan teh diparaehan. Buktikeun. Ngawuluku di sawah make muningna ge hirup. Nu maculna jalma, nu nyepeng garuna ngagaruna bajakna jalma hirup. Bari dicepretan geuning muningna Kia teh ajengan tuh tanyakeun ka Kiai ari kia teh muningna dua. Lamun hiji makti. Ku sabab dua jadi kia. Mentok kana galagna diangkat wulukuna bade dibalikeun mider. Mider teh bahasa Arab mudawir muter. Tukangan nu macul hirup. Bari macul bari ngobrol Kang Damang si Ece Damang sae hapunten ka Ece abdi joledar teh acan nepangan da dulurna beda-beda kampung keun bae da sarua sibuk sing sehat we kabeh. Bari macul teh silaturahmi porocot muningna teh modal. Kumaha tah muning modal teu jari cepen ieu diancurkeun dihijikeun jeung taneuh. Tanyakeun ka insinyur. Tai muning, tai doma mengandung unsur hara. Apa unsur hara? Unsur yang menyuburkan tanah. Matak baheula mah jararadi. Jarami nak teh diduruk sia baheula mah diburukeun we make cai. Bau tapi mengeluarkan bakteri penyubur tanah. Matak taneuh di sawah laledok. Hirup taneuhna. Matak sagala hirup di taneuh. Di sawah teh belut hirup, bogo impun, tutut, kirup, macul. Bapak maneh baheula euy, kencong borengkal belut. Capit dagorkeun kana doran, plek tuna na dudukui cetok. Maju deui kitu, balik macul lungse lapar lapar. Cek inung maneh teh baheula ka bapak maneh teh. Eueuh deungeun apa keun beta ieu aya belut. Tuh dicacak belutna, terus digoreng, bergizi, protein tinggi. Tidak ada orang desa busung lapar. Karena apa? Ekosistem berjalan dengan benar. Sunatullah dijalankan dengan baik. Ari ayeuna poe sama tingali. Ngayurupkan tanah kudu paeh. Nu macul geus rada ese, 1 hektar cukup ku muning paeh. Ganeng muningna ge deui. Cimulya nu tenang jadi bising karena ceuli heuh. Nu nyepeng traktor da ngageber jantungna lila-lila sataun paeh. Nu parah eta belut rek kaluhur soak. Lep tapi ka ayeuna neangan belut hese. Baheula mah neangan belut satengah emer leutik mah Gusti kuring di lemur jeung lancet ngobor aya geus ngaji sakotak gede satengah emer leutik memenang. Ayeuna uing nitah santri cing jang pangoborkeun belut usum tanur nya usum ngarorak usum naon ngaranna usum macul. Oh, eta budak geus celak patromok teh jauh di lame. Nah jauh-jauh teuing si kete ceng neangan belut teh. Balik teh mawa meureun 12 siki mah.
Dayaan cenapa tuh delaledok sawana ge geus kitu auran urea teh racun kimia matak tong salah lamun ayeuna loba jelema di lemur geringna panyakitna bareurat diabetes baheula mah mana ada geus kitu karek we ngaromong ayeuna kita kembali pada sesuatu yang organik beras organik kunaon bet jadi karek ngomong da baheula geus kitu. Jadi jelema ayeuna teh hayang serba gancang. Urea itu bukan menyuburkan tanah tapi mengkarbit pohon. Seperti daging, hayam kampung, hayam negeri. 40 poe panen. Hayam kampung mapan meuni tenang matak digegana ge cakia. Bener teh? Wih ngatara ngadahar hayam lain hayam kampung mah teu beuki. Sabab naon? La ilaha illallah. Yang alami itu yang enak. Banyak rekayasa Pak Kiai. Sunnatullah teh dijalankeun. Jadi mun rakyat aya miskin, tong nyalahkeun teuing. Saha-saha urangna ge rakyatna geus teu malikir, geus teu hayang jadi jalma beunghar. Matak pantes